Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sareng adawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sayaktasna Gusti Allah rafiqun eta anu welasan. Yuhibbu eta mikarasep Allah arifqa kana anu welasan. Al fil amri dina perkara kullihi tegasna sakabehna amru. Ngariwayatkeun kana ieu hadits saha Aisyah tu Sayyidah Aisyah. Ada Rasul hadi wal wasab'una. Ari pelajaran anu ka-70 hijina fi madhil haya'i eta tetep dina martelakeun ngalam boga era wal wiqari sareng sopan. Qala ngadawu Allah taala Gusti Allah taala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh wa ibadur rahmani sareng ari pirang-pirang hamba na Allah allazi anu yamshuna lempang ieu ladina alal ardi di muka bumi haunan kalawan rintih tenang wa idza khatabahum sareng di mana-mana ngomong ka ieu ibad sahal jahiluna pirang-pirang jalma anu bodoh qalu mangka ngajawab ieu ibad salaman kana bahasa hade. Warawa sareng ngariwayatkeun Syaikhaini Bukhari Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marra eta ngaliwat Rasul ala rajulin ka hiji lalaki minal ansori nu tetep ti sahabat Ansor. Wa huwa bari ari rajul teh ya'izu eta mituturan ieu rajul akhahu kadulurna rajul fil haya'i karena aya era. Faqala maka ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'hu kudu ninggalkeun anjeun ka ieu akho fa innal haya'a mangka sayaktosna era minal imani eta tina sawarehna iman. Ada susani wa sab'una ari pelajaran anu ka-72 na fi madhi tawadhu'i eta tetep dina martelakeun ngalam kana handap asor wa khobdil janahi sareng rendah diri lil mukminina ka pirang-pirang jalma mukmin. Qala ngadawu Allah taala Gusti Allah taala wakhfid sareng kudu ngarendahkeun anjeun janahaka kana jangjang anjeun liman ka jalma ta ittaba'aka anu turut iman ka anjeun minal mukminina ti pirang-pirang jalma mukmin. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah taala wa fala tuzakku anfusakum fala tuzakku mangka ulah ngarasa bersih aranjeun anfusakum kana awak-awak aranjeun. Wari Allah a'lamu eta maha uninga biman ka jalma ittaqo anu taqwa ieu man ka Allah. Wa qala ta'ala sareng ada Allah ta'ala innamas sabilu pastina ari jalan dosa alal ladzina eta tetep ka jalma-jalma yazlimuna anu zalim ieu ladina annasa ka jalma-jalma wa yabghuna sareng ngaliwat batas ieu ladina fil ardi di muka bumi bi ghairil haqqi kalawan teu aya hak. Ulaika ari itu ladina lahum eta tetep ka itu ladina azabun alimun ari siksa anu kacida nyerina. Rawa ngariwayatkeun Syaikhaini Bukhari Muslim an Anasin katampi teh Sayyidina Anas. Annahu sayaktosna Rasul marra eta ngaliwat ieu Rasul ala syibjani ka pirang-pirang budak. Pasallama tuluy uluk salam ieu Nabi alaihim ka ieu syibjan. Wa qala sareng ngadawuh Anas kana kabuktosan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu eta hidamel Nabi kana salam. Kadar susali suwa sab'una ari pelajaran anu ka-73 fi tahrimil kibri eta tetep dina martelakeun haramna takabur wal ijabi sareng ujub. Wa qala sareng ngadawuh Allah taala Gusti Allah taala tilka darul akhirah tilka ari itu daerah akhirat naj'aluha eta ngajadikeun kami kana ieu darul akhirah lil ladzina pikeun jalma-jalma la yuriduna anu teu karep ieu ladina uluan kana kumuluhur fil ardi di muka bumi wala fasadan jeung teu karep kana karuksakan wala akibatu sareng ari panutup hade lil muttaqina eta tetep pikeun pirang-pirang jalma anu takwa. Wa qala ta'ala sareng Allah taala wala tamshi sareng ulah lempang anjeun fil ardi di muka bumi marohan halana anu sombong. Wa qala ta'ala sareng Allah taala innallaha sayaktosna Gusti Allah la yuhibbu eta teu mikaresep Allah
kulla mukhtalin kasakur-sakur anu gumede fakhurin anu adigung. Wa qala sareng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yang zuru moal ningali kalawan rahmat sallallahu Gusti Allah yaumul qiyamati dina poe kiamah ilaman ka jalma jarro anu ngagapuikeun ieu man izarohu kana sarungna ieu man botoron karena gumede. Wa qala sareng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina marojulun di antara lalaki yamshi anu lempang ieu rajul fi hullatin halna make pakaian alus tu'jibuhu anu ngagetkeun ka rajul naon nafsuhu awakna ieu rajul murajjilun anu nyisiran ra'sahu kana sirahna ieu rajul yakhtalu tur sombong ieu rajul fi masyiyatihi dina lempangna ieu rajul id khosapa ujug-ujug ngambleskeun kana bumi Insyaallah Gusti Allah bihi ka ieu rajul fahuwa maka ari itu rajul teh yatajalajalu eta tuluy ngalalap ieu rajul fil ardi di muka bumi ila yaumil qiyamati dina poe kiamah. Adar surabi wasabun hari pelajaran anu ke-74 nah fi hibdi sirri eta tetep dina ngaraksa rahasia wal wafai sareng nyumponan bil ahdi kana janji wal injazi jeung ngaluluskeun wal injazil wa'di sareng ngaluluskeun kana janji. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala wa ufu sareng kudu nyumponan aranjeun bil ahdi kana janji innal ahda sayaktosna janji kana eta aya ieu ahdu mas'ulan eta anu dipariksa. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah taala ya ayyuhallazina he eling-eling jalma-jalma amanu anu iman ieu ladina kana perkara taquluna anu ngomong aranjeun ma kana perkara la taf'aluna anu teu migawe aranjeun kana ma kaburo gede pisan naonana maktan dosana indallahi munggu Allah naon antaqulu kana yen ngomong anjeun ma kana perkara la taf'aluna anu teu migawe anjeun kana ma. Wa qala sareng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arba'un ari opat man eta jalma kuna anu aya ieu arba fihi eta tetep di ieu man kana mangka aya itu man munafiqon eta jadi jalma munafik kholison anu murni man sareng sajalma kanat anu bukti fihi di itu man naon khoslatun hiji perkara minhunna tina itu arba kana mangka aya ieu man kanat mangka aya fihi eta tetep di man teh naon khoslatun tingkah minanifaki nu tetep tina munafik hatta yada aha sehingga ye ninggalkeun ieu si man kana ieu khoslah ila tu'mina di mana-mana diamanatan ieu man khona maka cidera ieu si man wa ida hadatsa sareng di mana-mana ngomong ieu si man kadzaba maka bohong ieu si man wa ida ahada sareng di mana-mana janji ieu man godaro maka cidera ieu si man wa ida khosoma sareng di mana-mana papaduan ieu si man pajaro maka ngaliwat batas ieu si man wallahu a'lamu bissawab.